kula teh resep ka kiai-kiai anu lain galak lain tapi tegas sumaros sampai hebat ya menggonon ya lah iyalah nah iya lalu jadi tanya ditaken wari gagah Habib Bahar mendem Habib Rizik tuh tinggal ya Habib Hanif jeung sajabana kukula dicaritakeun kunaon ya seperti iyalah negara urang kos kieu negara urang ulah ngomong-ngomong Quran sih sia ulah ngomong-ngomong hadis ngaji mah lo sadekna sia sing jebeg sia tapi sia ngomong-ngomong deuk nerap-nerapkeun di negara awas ya digantung sia payung. Nah kajeun di dunia makanya kena wanian kos gitu kajeun kena wanian sacablakna sugut sia presiden menteri gubernur bupati RAP atuh kajeun masalah jasa masalah sebab sesuai jeung wasiat nenek moyang urang emang kudu kos kitu sek tapi engke sakedeung deui di jero kuburan mulai kapanggih nyana nanya ka malaikat ieu na bodem jangan bodem saha siapa lagi pala lu sakedeung deui kuari mah di negara urang malah Islam nu dianggap makar sabaraha kuari anu ngagejebur di penjara Habib Bahar can aya nongol Habib Rizik can bisa balik tuh masalah ini ke dongeng doang aya nu ngomong ka kula karunya mah teh Habib Rizik kula di karunyaan Habib Rizik pak karunyaan geus sia kageteun nya na aya nu ngomong ka kula ieu cenah Habib Bahar karunya mah kula di karunyaan sia nu kudu di karunyaan emang nya nama pugu berjuangna jelas berjuangna adapun kandas perjuanganna teh mah urusan Allah ai ente naon diperjuangkeun sia nya na jelas sanajan maot ge di penjara sorga Habib Rizik atuh sanajan teu bisa balik deui perjuangan geus jelas sorga ai sia kamari ayo berjuang naon milih ge koe nyahoan main kulumbai edan meureun maksudna naon nu diperjuangkeun ku urang ke mun di sidang di hareupeun Allah kumaha Habib Bahar mah kuari di penjara maot cenah di penjara nyana di hareupeun Allah ya Rob abdi geus sadar ya umur mah geus aya patokanna ti Gusti moal kurang moal leuwih selama abdi hirup abdi memperjuangkeun Islam adapun abdi kandas sama urusanna saya urusan abdi lain urusan abdi maot di penjara nyalakeun surga cek Allah enggak siap Pendi maju naon nu kudu diperjuangkeun kamari bangsa neraka ji urang ngarunyakeun ka Habib Rizik leuwih dikarunyaan ku Gusti Allah leuwih dikarunyaan ku Gusti Allah manehanana nyana perjuangan nu geus luar biasa adapun kandas kita malah mah urusan Allah tah mah mun di sidang nyana mah tenang bae saksi mata berapa ratus juta manusia untuk memperjuangkan syariat ayo cek malaikat Ridwan ini adalah kekasihku langsung surga setan aduh kan secara kasat mata hina tapi di mata Allah Masya Allah bari makan aya relawan Jokowi relawan Prabowo masalah ya kabeh jeung bangsa jeung negara ieu mah tapi relawan perang negara Masya Allah paharam tentara mah jelas aya gaji polisi jelas aya gaji
Iya banget, tentara lain, polisi lain, tapi milu perang, jihad fisabilillah. Cara FPI, FPI teh sabilillah. Maksudnya naon? Maksudnya gerakan aya nu mayar teh aya nu tadi negara teu malah dek dibubarkeun. HTI dek dibubarkeun. Emang kumaha kitu? Wallahu alam kumaha mah seperti menjelas mah di Indonesia mah kitu bae. Kitu bae pokona mah geus. Sebab cenah HTI kan menyalahi masa dek nyeun khalifah. Geus encan nyeuna. Encan atuh tinggal boleh diizinan we nyeun khalifahna. Dawana teruskeun hiji-hiji atuh. Lamun manehanana heueuh, terus lamun teu dek nyeun khalifah we karang. FPI naon teu salahna make dibubarkeun segala. Maka jeung dianggap teroris. Naon kesalahan-kesalahan anak? Ketika negara membahas teroris, jatuh ke FPI, jatuh ke HTI. Berarti kan orang ieu budaya, ieu sabaraha poin eleh deui bae. Perang urang. Mentak urang mah kadang sok prihatin, kok kieu sih? Nu teu jelas. Nu teu jelas perjuanganana. Diluluskan, lu jelas perjuangan ente. Berarti kan wari Islam teh terpuruk di Indonesia. Sementara ieu orang cerita peperangan budaya seperti eta kalah terus. Padahal ketika aya gempa bumi paling nonjol FPI. Di mana aya kejadian FPI? Urang kan henteu neuleuh sebelah mata jelas. Kulamangan sakadar mengamati doang jaka dituntun naon teu. Ngan mengamati doang jahil itu FPI. Masya Allah. Aceh FPI. Perang waktu di Parincitan teh di mana? Poso FPI. Banten kabari FPI. Itu FPI tapi dianggap teroris. Ini kubahasi ieu lalakuan. Gitulah. Haju kubata henteu kumaha sebab nu boga FPI teh disambarutkeun ka ditu ka ISIS. Ente bahkan teu nyaho nu mantak dianggap teroris aya ISIS. Nah, panjang tah dongengna. Berarti kan asup ka ranah politik. Lamun urang geus asup ka ranah politik nu heueuh jadi henteu, nu henteu jadi heueuh. A jadi Z, Z jadi O. Kitu mah teh aing mah kitu bae geus pokona mah. Ranah politik mah tuh kitu. Henteu puguh. Henteu puguh ranah politik batu. Nah seperti kuari sabaraha nu mendem naon kesalahanana ranah politik mah seperti eta bae. Aya positif dan negatifna. Politik atuh ngaranna ge. Satu sisi mengangkat, satu sisi ngejeburkeun. Seperti etalah politik. Aya nu dibuat dan dijieun. Politik mah tuh geus gede bae. Lamun geus asup ka ranah politik mau tidak mau cemohoan bakal aya. Tindakan selanjutnya bakal aya. Kemudian itu pangalem pujian bakal aya. Asal asup karena politik seperti eta. Wali kiai asup karena politik moal jauh teh eta diomongkeun, disanjung, disanjung. Ngagejebur sorangan. Politik karena tah ieu urang lamun nyaritakeun kok FPI dibubarkan aya naon? Sebab internasional. FPI dibubarkan sebab diasupkeun dianggap teroris dan lain-lain sebagainya. Politik ngaranna.